channel Karun Sunda. Nah kali ini kita berada di tempat Curug Curug Cipanganten, Kabupaten Garut ya Pak. Nah, Kecamatan Samarang. Oh, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Di sini kita akan sedikit mengungkap tentang curug ini yang dahulunya tapak silang Yang istri Abu Juminten. yang istri Abu Juminten. Abu Juminten. Nah, untuk proses mediumisasi atau proses nyambat nanti malam ataupun diusahakanlah nanti malam gitu, karena sekarang sudah beres Idul Fitri. Alhamdulillah kita akan memulai lagi secara proses mediumisasi, dikarenakan kemarin bulan Ramadan kita akan menghargailah bulan Ramadan dengan tidak secara menyambat. Nah, sekarang kita bertempat di Kabupaten Garut akan mengungkap sejarahnya Curug Cipanganten. Bagaimana sejarah tempat? Kumaha Pak ya baheula nanti anu carita nang gitu. Ya, jadi cerita. Waktu dulu jadi cerita. Kalau di Jawa ini anu tersebut yang istri Intan Dewata. Dan Dewata berarti kalau daerah Jawa. Ya, di Mataram. Oh, Mataram juga ya. Kalau di sini di Sunda yang namanya Abu Juminten. Abu Juminten kalau di Sunda, Abu Juminten kalau di daerah Jawa Intan Dewata. Intan Dewata. Barakah aja. Oh, barakah aja. Oh, di barakah ini. Nah, kalau di situ di makom itu yang rantai kusuma, yang di Fatulpur, yang Kawan Cengurani, terus yang Sukma Jaya, Raden Balung Tunggal, terus yang Gunung Mangkut, terus Masku. Jadi asal usul baheulana aranjeunna nyimpang ka dieu teh kumaha eta Pak? Lain nyimpang. Emang di dia tatapa eta kumaha? Iya, tapak kilas. Tapak kilas. Nya eta nama ujaling cerita film nama Dimang Layang. Sareng raina yang sehat. Karena yang Prabu Siliwangi. Oh, rakana yang Prabu Siliwangi. Da yang Prabu Siliwangi ge ngahiangna di daerah Garut. Iya. Patilatarana di Kuningan. Amun ieu Prabu Tiang Santang patilatarana di Gunung Hejo di Padalarang. Padalarang. Gunung Hejo Padalarang patilatarana. Terus nyamuka ieu ka Tanjung Tinuruk. Tanjung Tinuruk. Tinuruk. Oh, iya iya. Jadi cerita. Jadi cerita. Oke ya, mungkin tidak banyak waktu ya karena ini sudah jam 4. Ini mohon maaf ya bila suaranya enggak jelas ataupun apa, dikarenakan di sini banyak pengunjung lah gitu. Situs ini teh situs Patilasan gitu. Gimana mulai? Oke, untuk proses mediumisasi kita lanjut malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke ya, untuk curug ya yang pertama itu paling itu Yang pertama. ini yang kedua. Nah kalau yang ketiga tuh kalau nggak salah yang mana Kang? Yang itu. Yang itu ya yang ketiga, yang keempat ke itu tuh Kang, yang keempat. Nah kalau untuk yang kelima, keenam, ketujuh itu mungkin tertutup oleh tanaman-tanaman. Sebenarnya ada sih, cuman tertutup ataupun terhalang. Nah di sini Ini tempat tapak di gitu gerak. ayo kita ke tempat bertapanya. Nah mungkin ini curug tempat pemandian ataupun tempat bertapanya juga di sini ya Kang? Iya. Ya, tempat bertapanya juga, tempat bermandinya itu di curug yang pertama gitu kan? Iya. Nah untuk curug yang kedua itu tempat apa Kang? Tempat peristirahatan. Oh yang kedua
sekaligus tempat peristirahatan, tempat pertapaan juga sih. Karena di sini yang tapak tilasnya itu bukan seorang ya Kang, banyak gitu. Masih turun. Ini tempat menyembunyikan ini. Ini tempat menyembunyikan intennya ya. Iya. Matak di Garut loba inten-inten ya eta di dia asal usulna Mbah Buyut kan eta nah iya tempat persembunyian. Kita lanjut ke curug yang kedua atau ketiga. Ini yang ketiga, ini yang kedua. Mari kita ke empat. Oke, kita akan ke curug yang kelima dulu. Nah, di sini tuh tempat perkumpulannya prajurit, tempat mandinya prajurit di zaman dahulu. Ini curug yang kelima. Nah, kalau curug yang keempat itu tempat berkumpulnya prajurit, dikumpulkannya prajurit, yaitu ini curug kelima paling besar dikarenakan prajuritnya juga banyak. Nah, ini curug Cipanganten besar sekali ya sejarahnya untuk warga Garut. Jangan lupa subscribe inti nama. Untuk yang keenam, Ketujuh ke atas. sama ketujuh itu di atas. Saya tidak bisa naik, mohon maaf ya, dikarenakan situasi dan kondisinya sangat licin ataupun gimana. Kang Yudi juga belum bisa naik, tapi kita kalau bisa naik ya insya Allah disud. Iya. Untuk proses mediumisasi, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan proses mediumisasi di malam hari, dikarenakan kalau di siang hari agak nggak bisa lah gitu. Udah ini Kang. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekarang malam pun tiba ya, untuk waktunya kita untuk mencari informasi atau menggali ya. Mungkin segitu saja ya, karena pembukaan udah habis-habisan tadi siang ya oleh Kang Aang ya Kang. Maaf saya tidak bisa hadir dari pembukaan yang siang karena jauh sih lokasinya ya. Sekarang juga saya maksain gitulah karena Kang alhamdulillah gitu. Request juga sih. Ya, request juga. Sebenarnya di sini tuh kendalanya tuh dingin, Kang. Ya, dingin banget ya. Itu dinginnya tuh astagfirullah masuk ke paru-paru ya. Iya, dingin ke paru-paru gitu kan. Jadi tanpa banyak omong, tanpa banyak basa-basi, kalau bahasa gaulnya mah gitu. Aduh, enak dia. Belum kayak belum. Oke lah, Kita langsung saja ke proses mediumisasi. Oke, langsung saja. Oke, kita langsung saja ke proses mediumisasi. Kita akan mencari informasi tentang yaitu curug 7 atau curug Cipanganten. bentar Kang. Sebelum mulai ya, biar lebih jelasnya gitu. Curug Cipanganten tuh sebenarnya itu di daerah mana sih? Garut Maksudnya ya. desanya. Kalau desa sih saya kurang tahu ya. Yang jelas itu Kabupaten Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Kecamatan Samarang bukan Semarang, Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat ya. Langsung saja Kang. Langsung saja. Mungkin ada buat mikrofon Kang? Nggak ada kok. Bentar, cari apa dulu? Assalamualaikum, Sampurasun. Punten ke, ya abdinya. Iya, ayo teh aki. Nyai. Oh, kurang nyanyi. Ya abdi bade menggali informasinya tentang curug. Eta kumaha asal usulna nyi? Baheulana teh tempat patilasan eta teh gitu. Mak keraton. Berarti baheulana dinya teh aya keraton gitu ke. Oh gede. Bener nyanyi aduh. Jadi dahulunya itu di sana tuh ada keraton katanya. Keraton saha eta gitu. Keraton tempat didinya gitu, tapi eta masalah curugna
ayat di saat can aya keraton atau napi emang buatan nyai atau napi kumaha teh? Oh di handap curug teh aya keraton berarti. Oh mohon. Berarti abdi bahasa tadi siang kali itu teh berarti itu teh anu pertama teh leres tempat tatapa gitu. Oh bisi klepat gitu kan abdi naros deui ya kanu pun anu gaduh tempat atau napi anu terang lah intina mah. Jadi abdi bilih lepat nerangkeun ka saha tah jadi abdi ayeuna proses kieu teh ngameh bisi klepatna sugan anu ngabenerkeun gitu teh. Ada Kang Alif teh. Kang. Iya, aya nanti. Ya puntennya lamun dena cariosan ayeuna teh aya mikrofonan soalna unju ieu diambil ya. Jadi bahalana teh Teh panginten si Aki teh sa Nyai. namina. Nyai. Nyai naon? Kan ieu nya kurang nu ditingali dina batu. Kan umpamana dina unggal juru batunya lah, unggal curugnya. Tah urang hayang hafal eta. Alasana teh. Alasan bahwa batu aya batu teh apa patilasan tempat tapa apa kumaha tak semedia atau Cirining. Cirining naon eta? Oh, tempat-tempat. Berarti eta nu ngagaduhan keraton teh teh nyai nya. Eta berarti yang istri aku juminten teh. Oh, kangge ngajaga tempat-tempat eta teh. tempat anu dimaksud teh jadi intina anu unggal curugna. Setiap curug jangan jaga. Apa kumaha? Oh, eta teh jadi sekeliling teh karaton. Berarti di bawah curugna, Kang. Oh, di bawah curug. Berarti anu tempat. Oh, bala. Semakin zaman semakin kadieu. Berarti yang Oh, jadi bahalana teh dijaga ketat, bener-bener dijaga ketat supados teu aya maling. Oh, tempat pamandiana ongko eta curug. Oh, di curug katilu katanya tempat pemandian para prajurit itu. Panginten curug teh sabaraha? Aya 7 curug. Di curug anu katujuh ya yang kemarin kita ditelusuri paling atas tuh ataupun susah lah gitu dicarinya yang curug ketujuh katanya curug suci curug gimana? Curug kesucian namanya. memang sih kemarin juga siang tuh tadi dicari susah. Anu kagenep kebangkitan. Oh berarti curug yang keenam itu curug kebangkitan. Setiap curug tuh punya nama masing-masing tah. Kayaknya pasti. Berarti anu kalimana? Apa? Oh mau disebatkan. Sampai nomor sabaran nu mau disebutkan. Kita Masya Allah. Eta ya nya sedikit pemberitahuan eta berarti anu kalima pembawa keberkahan. Untuk yang sininya agak di privat nih. Mohon Tokoh maaf. anu pernah unggal penjuru curug. Prajurit kabeh. Itu kan mikrofon. Ada seorang raja. Raja non. Berarti ari nyai mah berarti tempat ibakna teh nu palih dieu nya. Ayeuna ge aya. Oh aya berarti. Pun raja di ditu teh. Aya di dieu. Oh aya di dia. Heeh. Mohon. Ya, kurang ngoyong naros dinya ki. Kan enyi cenah. Cenahnya nu kasebutna caina cenah bisa timbul kabarokan umpamana lamun aya nu gering mandi di dinya nya insyaallah umpamana nu kaguna-guna jadi ubar segala penyakit. Tah eta cai teh kaasupna teh pernah kabuktian mitos atau asli tah intina kitu teh. Bukti nyata. Hmm? Nyata. Nyata.
kunaha buat bisa disebut nyata nah. Turun ti inten. Turun ti inten. inten tenan sih Kang. Lamun ieu mah berlian gitu kan. Oh, Iya. intan murnya gitu nya. Mohon maaf ya nyanyi kan tina aranna we ge geus kaharti. Yang istri Abu Juminten. Oh nya Tapi lamun di daerah Jawa eta disebatna teh cenah Intan Dewata leres eta. Oh, berarti sok ngumbaraong kok ka daerah Jawa. Oh, Mataram. Oh, daerah Mataram gitu kan. Anu awal anu nimukeun eta cai teh anu bisa dipercaya jadi bisa kaberkan, bisa ngumbar sagala eta. Mimiten aku make. Sim goreng dirinya. Nya. Nyai jeung raja eta. Tatapa dirinya. Heeh. Ku saat teh. Aya ajengan tanah. Oh, ajengan. Kita habe meureun kadinya nya. Mang tita panggihan 7 curug apa kumaha? Nah, kadinya. Jadi nian keraton dirinya. Oh, nyeun keraton dirinya teh. Secara gaib apa secara asli tadina? Gaib. Oh, berarti di tanah teh geus pupus. Apa halimunan apa kumaha? Pupus tos teh aya berarti nya. Itu nama tos teh. Matakna tita dijaga eta teh. Dilestarikeun nya kitu nya. Ta anu urang penasaran kene anu matak ieu nya. Anu matak ngaganjel tina dina pikiran teh Kang. Gitu. Jadi anu dimaksud ieu teh naon arana teh? Itu poho deui nya, Kang. Sok singan ngomong poho deui euy. Iya. Aduh, poho deui. Kan saurna cek anu kuncen ta tanapi naon tadi siang teh nya cenah. Pernah katincak oge ku rakana Prabu Siliwangi. Leres. Oh, mun eta kadinya teh katincak maksudna teh apa silaturahmi? Silaturahmi berarti nya. Anjeunna bade ka ditu. Bade ka. Oh, bade si Ardei merenya. Oh. Rakana Prabu Siliwangi. Oh nya ieu. Amun umpamana nu kadinya anu paniatana goreng di kumakeun ki? Balai gitu. Maulana kusabab Tengah rusak. umpama berarti ngan ngarusak unggul ngaruna nya. Laras. Di dinya aya nu sok punta pentan teu? Aya wae. Oh, udah pasti aya nya. Komo kasebut kasor kituna nya. Tempat arieu nya. Anu Teh nu mati teh sabari disebutkeun. Oh, nu bari mandi teh bari disebutin ka hayangna gitu. Oh, nah hatena teh misalkan hayang naon nya. Tapi eta lamun misalna ieu mah urang datang ka dinya secara ikhlas. Kumaha eta nya? Sae. Oh. eta alus namanya nyi. Punten pisannya. Kusabab teu enak kana hate lah umpamana aijang kabeneran mah cik rada singkirkeun kesik-kesik teh. Ngarti meureun umpamana mun aya baju bodas tempelan coklat teh umpamana kesik kotor pan teu enak lain. Dipandangna geus bodas-bodas, dipencetan kesik. Karirisi lain ngahalangan eta si coklat teh era di tempat teh kan. Kitu teh. Cik nu rada ieu Nah, kitu. Kasebutna enak nyi kasor di dinya geus lila umpamana awal nimukeun bohonan kumaha cik rada bisa dibenerkeun teh anu umpama anu menta-menta anu nyalahgunakeun eta tempat anu salah niat sing bisa mah dibenerkeun ki. Nyi, hampura ya ki deui deui. Leres sanes. Naon ieu nyi? Anjeun nyakal dinya. Alim. Teu sakedahna kitulah. Abdi kasebutna naruhkeun omongan urang lah ka nyi gitu. Nyi anu bisa dipercaya lah gitu anu geus bener-bener gitulah. Kasebutna kan kasebutna bener-bener teh temandang kan. Ayeuna bage temandang gitunya. Temandang anu bener, temandang anu gorengna gitunya kasebutna teh. Alim lah insyaallah. Nyi alim kitu. Nyanyi puntennya gitu. Era lah gitulah geus kasora benerna kan di dinya teh gitu. Emang lah. Mohon. Berarti panginten aya amanat boh naon teh? Kangge warga Garut, Ya, kangge warga Cipangantenna gitu. Apa
ulah pada pada berucap laku lampah kudu dijaga gitunya. Leres. Tapi ayeuna kadang-kadang kan lobana parah-parah. Kan nyawana rame. Teu di aya bakal. Teh makom si kuring. Kita makom teh anu aya ieu ning bahasa urang kadinya. Eta teh tempat pangsujudan di dinya teh. Tempat pangsujudan. Tapi jin-jin anu dinya leres sadaya apa ayeuna nu ieu ki? Laras sadaya. Oh, alhamdulillah leres sadayanya. Tapi aya wae. Aya we anu rada ieu mah nya. Da emang sih kasebutna Pastilah pasti aya lah. setiap tempat ieu kumaha wae ge gitu lah. Tah eta anu bisa nu diturutkeun teh. Boga kahayang. Benar. Tapi nu nurutkeun asa Heeh. lain sim kuring. Leres balik deui ka Gusti Allah anu ge. Leres. Masih boga naon nu kararito ge kadinya mah eueuh. Berarti Lalu nu boga luntur. gorengannya, nu boga lah nu onak-anek gitu nya. Kan anjeun ge ku sim goreng dipantau kuduan teh. Jadi lamun umpamana aya ilmu anu goreng, niat anu goreng, luntur murahnya kadinya tak kumaha. Oh. Komo ancruk Kamu ancur mandi mah ya. Eta cai teh tembusan ti mana nya? di gunung. Di gunung langsungnya. Oh, mata air berarti nya, Kang. Heeh, leres emang cenah gini benar-benar jernih. Heeh. Cangkirang handapna pesik. Oh, alaminya. Nya tiisnya kumaha nya. Kos nu di Cipadung teh kan nya Heeh. Tah, eta, Majalengka, Cipadung Majalengka. tiris. Hah? Di Majalengka teh Cipadung eta di Rajagaluh. Pajajaran. Pajajaran leresna. Jaga Nya, leresna Pajajaran teh. Eta masyaallah mata air. Nuhun, Prabu Siliwangi. Nya, patilasan eta. Iya nya, punten bilih aya gitu bade cariosan ti pun raja teh, bilih aya gitu. Asupkeun wae kanu ieu gitu. Mangga wae. Nya bilih gitu waktosna kaganggu eta napi kumaha nya hatur nuhun informasina gitulah. kabeh barang. Mun. Asal mendamping Oh, mohon. ngantos. Oke, untuk pelajaran dari sosok yang tersebut tadi ya. Jadi intinya gimana ya? Kumaha sih, Ang? Jadi anu niat goreng rek kumaha oge dirinya mah naon gitu. Heeh. Jadi Podenya. cenah mah lestarikeun. Heeh. Lestarikeun. Eta kain geus bodas tong dikotor-kotor. Nah, bener. Gitu. Bagus sih ya, anu dinya temandang-mandangnya. Leres temandang nu goreng temandang naon, tapi urangnya ngajukeun hayang mah nu goreng acik lah bersihan gitu. Iya. Mungkin mediumisasi selanjutnya mungkin kita akan memasukkan sosoknya ke Kang Alif. Sok, mangga. Mau istirahat dulu apa gimana Kang? Langsung aja. Terserah sih, sok langsung aja, Bang. Langsung aja. Oke. Bantu bertanya-tanya mungkin Kang Yudi lah. Ya. Langsung, Kang. Langsung wae, alon hayang ieu heula. Nah, ini kita akan memasukkan seorang rajanya. Kan tadi nyainya gitu kan, sekarang pendampingnya itu rajanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, puntennya pun raja itu ampura sata acana abdi ya masukkan pun raja. Iya nya. Abi teh hoyong terang gitu tempat anu di dinya teh kumaha teh. Gitu. Kumaha naonna? Anu sejarahna teh. Asal usulna Asal gitu teh. usulna teh baheulana gitu teh hoyong terang teh punten. Seueur. Nya. Tina sajarah tadi terus dicarioskeun. Oh. Terus dicarios Kuring dia bade ngamanatkan. Kuring amanatan. amanat.
hampura anu urang didinya anu ngagegedugan Ngono. teu bisa ngabenerkeun pamenta tadi omongan bener sebenarnya mah yang lereskeun urang oge Laras sih. tapi ngaran jalmi pan beda-beda Laras. lain hiji lain dua anu ngenta teh eueuh nu eta datang di isukana eueuh nu ieu datang di isuk Seueur lah intina ya. Seueur berarti nya. jadi anu bener-bener kudu di ieu mah kudu ditahan mah nyaeta tina jelemana emang tina jelemana teu sakabeh Teu sakabeh. sakabeh sarua nya. Hmm. Gitu. Paniatan datang kadinya teh gitu kan. pernah aya hiji jelema Nya. yen teu kebeungharan Nuhun. yen teu loba awewe Nuhun. yen teu dudurana diporotan kabeh hartana kadewekan oge bener eta kadinya Goreng salah. Eta mah goreng gitu mah gitu. aingnya kasebutna anu didinya hayang ngeureunkeun mah tapi asa kumaha asa teu rela asa teu segan nu kanu ngaran jalma Nya. lamun eta ngagaib mah ku aing Bes dibandem gitu. nya Beda ieu teh aki teh mata kitu Aing teh da nyopanan aya kene. amanat meureun nya baheulana dibere amanatan. aing kudu nyopanan kana di alam dunia kudu nyopanan Ki punten nya kieu kan anu aya masjidnya model tempat sholatnya di dieu teh kan ieu makomnya tah anu sebelah hijina teh nu aya awi kitu teh tah dua kitu nah makam apa naon eta teh kan abdi teh kan tadinya nya siang teh Anu tanggal Tah. caringin nih gini. heeh tah eta teh makam apa lain kok diingkeun bae kan ieu teh asana teh makam Tapi ngono dilestarikeun mah ngan hiji nya. heeh makom teh gini nu dihijikeun mah eta aya makam di dinya mah teh aya makom we hungkul makom sadaya oh berarti dua meureunnya Berarti anu bah dia mah tempat sujudna nyai gitu. hmm. Anu belah dia mah tempat anu saha eta? patilasan keneh Patilasan saha? sim kuring Oh, mohon. Jadi kan urang teh nah makom di tempat dariuknya paranti orang teh kan eta makom gitu kan. anu aya awi geuning di tuncelepan dua kieu teh tah dirinya teh nah pan ieu teh ieu cenah tapi kan ngomong kan aya makam nama di bah ditunya di ujungnya tah ieu mah cenah patilasan cenahnya ngurup makom tak kasebut teh makom gitu Makom. doaan aing me aing jadi ka dunia ku aing dugul-dugulkeun kabeh tan lincakan Astagfirullah. da ada ban jelema teh. kan cek abi teh nah dituntun ku saha eta jelema duka dah. tah Dirinya apa? teh da eueuh hahalangnya. Mun aya hahalang masih pan anu dana. deket kacai teh heuh nya tah eta teh cek abi teh naha ieu mah naon pan ieu teh Siga anu biasa we nya. biasa we jadi apaleuna teh nu ieu we anu Nu tempatnya wong gitu nyai hunggul teh anu aya masjid gini tempat manetepan teh salat kabeh di dinya sakuriling eta kudu disopanan lamun yang disopanan ku bangsa aing aya teh sareng aki naon punten Ki? sim kuring nya teh hoyong terang ngageugeut di dinya nya ekna ieu hoyong terang kan namina kan kieu kan kami urang loba teu hiji oh seueur seueur Nyalan di hana we lah nu sering disebut dan nu sering arapal gitu nih. ki pucuk Kipucuk Oh, mohon. asana teh keur abi leutik gitu pernah ngadangu teh kitu teh loba nami sim kuring mah nya teh abi kan pernah ibak teh kadinya gitu ayeuna mah pan perubahan gitu cai abi teh abi keur alit teh nya ieu teh da bahwa makom di dieu teh kitu keur alit teh nepi ka ayeuna ge apal gitu teh gitu nah bet ayeuna anu di dieu bae gitu ngan sahiji teh anehna teh arapaleuna teh nama cara apaleun. teu apaleun gitu teh anehna teh kan abi ge naros gitu terusnya Mun. nya hatur nuhun nya Hatur nuhun, abdi informasina. kadongkapan assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin tadi sosok sang raja ya, pendamping nyanyi. Tadi teh yang istri Abu Juminten. Jadi buat kalian ya yang sudah nonton ya terima kasih. Yang terutama kita lestarikan itu tempat bersejarah. Anu pertama ieu makom kan anu
ayeuna mah deket pas solatan, tempat sholat lah gitu terus dibangun. Tah anu kadua aya deui nyaeta anu aya nu ditunceban awi ning, tah anu ditunceban awi 2. Eta oge makom, eta makom sang raja. Amun anu bah dieu nu tempat nu ngagegahan tempat didinya. Tapi lamun anu bah dieu anu dikurilingan ku batu eta tempat sujudna yang istri Abu Juminten anu pertama asup. Jadi nya urang erek asup ka lingkungan nu kitu sing sopan, lamun hayang disopanan ku bangsa nu kitu cenah. Jeung eta niat anu kagorengan lah saleresna mah ulah lah. Sing ikhlas hade nama. Nya urang teh ngentana mah angger we ka Gusti Allah. Gitu. Datang ka nu kitu ge angger niat mah urang ka Gusti Allah ulah ngenta ka nu kitu. ayeuna dilaksanakeun heuh dibere kabongkaran anggur ngagejret kayak Heeh. Nangis meureun nya. Mun gitu we Kang. Ya, oke ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tong poho di share-sharekeun lah karerencangan. Salam dari Garut ya. Cuma aku menutupan ya. Sopan. Heeh. Sok wassalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay Sunda.